Iya, ini lamun boga duit 1 triliun, kumanek dibalikan naon wae. Hari duit nanti mana heula itu, di mana heula duitna. Nyari duit mang nya kita di mana wae ari rezeki mah kan bisa wae turun di langit, bisa wae nu mere. 1 triliun gede lumayan mana. Ima kan misalkan ya mana meuli naon wae mun boga duit 1 triliun. Ya geus pasti orang mah erek meuli sagala tuh. Orang merek beli tahun lah pokoknya nama Lukas, terus mobil Mercy, mobil Pajero, iPhone, motor, umroh yang kolot aing. Pokoknya mah loba aing mah duit sakitu masuk. Aneh. Ya aing lamun boga duit sakitu mah aing geus pasti aing ngarek meuli Pajero, iPhone 10, motor 5, aing ulin jalan-jalan makan ikan pakai helikopter, dahar ngeunah, pokoknya mah sagala aing lamun boga duit sakitu mah. Kan insyaallah ya iraha aing meurena atuh ku aing daguan sok. Lamun aing maek maling. Nah, jadi karena maling atuh sih mah anjing kumaha pemikiranna heueuh. Betul mah hayang naon ke hayang umroh ke bisa tuh mana makan kamar karena maling atuh cita-cita teh. Nyatu dengekeun heula tuh aing ngomong dengekeun heula. Aing mah rek maling heula mah sing boga duit 1 triliun ge, rek maling heula sing loba. Terus sampai aing can kapanggihna, mun kapanggihna geus mun aing kapanggih ku polisi teh, aing di penjara. Terus kan polisi ini kok ini disogok aing boga duit loba kene stadion aya kene kok ini disogok polisi paling di penjara ge 5 tahun. Terus di penjara lagi jero penjara lagi lalajo we aing ngeunah di subuhan di bere tempat nu alus pokona mah aing ngajogok polisi mah kitu tah. Maling heula sing loba duitna kitu. Gampang nyogok teh. Bagoy.